dengekeun ku sia Mang nya, aing hampura ieu Mang, hampura aing ka sia. Aing lain nanaon, aing mah tara protes nanaon nya, tapi aing ningali protes ieu kaosna teh aduh teu jelas. Aya seorang tunanetra mo hampura ya hampura lain aing ngaledek lain. Aing ge jelema susah Mang dengekeun nya. Tapi sia geus wani-wani protes tentang masalah naon THR teh ka Padedi nya. Jadi naon Padedi teh lain lain teu meunang bare THR dengekeun ku sia Mang. Teu ngarti eta omongan Padedi eta teh pan aya terjemahanana sia teh urang Sunda apa orang mana goblok sia teh. Aya anar sia mah ripuh teu bisa THR di stop THR eta mah anu di stop teh anu keur para oknum goblok sia teh Mang. Sia mah meuni eueuh nya aing mah cik atuh euy jelema kawas aing kawas sia teh nya ulah loba ting ceramah lah ulah loba ting naon teh naon nya nyinyir sia teh goblok sia teh. Kudu mikir urang mah ka diri urang sorangan ieu nya dengekeun Mang aing hampura ieu sakali deui lain menghina ka sia lain Mang. Aing sorangan ge aing naon nya menyadari aing teh jelema teu gablek naon nu penting mah aing mah bisa usaha we aing mah moal nguruskeun batur moal nguruskeun naon masalah THR kieu-kieu aya wae anu mere nya meureun ku aing dicokot henteu wae nya keun bae anjing sia mah meuni atuh komo sia mah hampura ieu nya ka sia Mang ieu aing nya sia geus leuwih ti aing nya koplok sia teh namun kaleulewihan teuing atuh sia teh diajar nyieun konten apa memang sia aya nu nitah koplok meuni wani-wani teuing anjing masalah THR ge sia mah meuni ngacaprak goblok cik aing ge ieu urusan THR mah anu digarawe boga THR anu teu digawe mah moal boga THR koplok kecuali aya nu mere nah lamun aya nu mere alhamdulillah koplok sia mah aneh aing mah ieu jelema si Amang urang mana teh urang Cimahi urang mana teh Mang hampura aing Mang sia kaleulewihan ngomong teh koplok sia mah jigana teh tara ngopi sia mah heug ngopi goblok sia teh ame otak sia teh sadar bahwa aing teh hirup teh sakieu buktina tah kadinya we ulah sok hayang popilueun koplok sia mah hayang viral si Amang najis anjing hayang viral goblok mikir anjing sia teh